Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pasundan. Insyaallah sing kuring kalayan digedeng ku Kang Sony, Deisan, Kakananda sareng Apiki. Bade cobi-cobi medar hiji cariyos silat, serial silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Mitra Pasundan, rupina ieu serial teh kanggo sementawisma insyaallah didamel saminggon sakali atanapi 2 kali, utami nama tiap dinten Sabtu sareng Minggu. Mudah-mudahan kapayu nama tiasa langkung rutin. Hatur nuhun ka yasana nu ngarang Bapak Hermawan Aksan. Sumangga Mitra Pasundan. Jaka Wulung Jago Sunda Terah Prabu Siliwangi. Para mitra sadaya, sumanggawang cobi teraskeun deui serial dongeng Sunda Jaka Wulung. Mitra Sunda, sakumaha parantos dipedar sakedik seueurna, wireh Jaka Wulung nu manehanana teh geus laju ngabelesat lumpat ninggalkeun 2 nonoman Jipang Panolan. 3 nama manna cerdak oge datangna ka palobah Pasir Sagara. Kukituna Ki Karta alias Resi Darmakusuma inyana geus nekadkeun dirina seja ancur-ancuran pikeun ngayonan panarajang atawa pangrempug kurang leuwih 5 jawara tangguh-tangguh kalayan moal ngandelkeun Jaka Wulung muridna, kitu deui ngandelkeun sing sahabae oge. Pusaka serak tandang Makalangan. Di pihak liana nyata golongan nu leuwih ngarora Tiga Sekar Mahesa Geni Dijayeng Sagara guruna Dia Hulan jeung si Buta Kembar Sagara Anakan. Maraneh nama masih pada nungguan kumaha kacindekanana. Sanajan maranehna teu nyarahun kumaha jadina, tapi maranehna neundeun hiji harepan yen eta para tokoh tangguh-tangguh kasepuhan teh silih adu jajaten di antara maranehanana. Jigana si Brahala manehna teh geus teu sabareun deui, ku kituna corelat luncar laju sebrut narajang ngahabekeun gadana ka palobah sirah Resi Darmakusuma. Sang Wiku ngahindar. Hek! Siut! Eta gada laju ngahantem batu nu badag. Brak! Nu satuluina mah ancur mancawura jadi karikil-karikil nu ting arapung ka sagala madhab. Dina waktu nu hampir bareng, tungtung pedang si Dadali ngablesat ka palobah Resi Darmakusuma nu can bener kuda-kudana. Kuda-kudana pajengjar nyata sanggeus ngahindarkeun panarajang ti si Brahala. Resi Darmakusuma alias Ki Karta ngagentak inyana malentingkeun awakna saukuran jangkungna jalma sawawa. Bari inyana jujumpalikan satekah polah nyeun hiji serangan balik ku tungtung kujangna. Hiat! Tapi Ki Karta inyana kapaksa narik deui jurusna lantaran sakolebat kabireungeuh kolebatna solendang beureum Nyi Purwanti. Kitu deui Ki Wira, manehana ngajiuskeun jurus petut saktina ka palobah Ki Karta. Sarta satekah pola ngungudag ka mana bae kolebat gerakan Ki Karta alias Resi Darmakusuma. Teu sabaraha lilana
Di eta wewengkon pasir sagara tempat dumukna Kikarta, geus dur dari hiji ijen padungdung bitotama tingkat jago silat linuhung. Nu panon biasa mah sulit pikeun ningalkeun atawa nenjokeun eta padungdung. Hese ditutulkeun gerakan-gerakan manehanana. Nu tembong teh ngan sakadar pating kolebatna kalangkang-kalangkang. Nu pating corelat ngabalukarkeun sarupa angin puyuh lilinduan. Nu ngapung-ngapungkeun karikil-karikil jeung barang-barang liana. Kata murag-murag kendang daunan tatangkalan di sabudeureun pakalangan. Ditema ku sora di araduna pedang atawa pakarang logam. Sarta ting hariukna ting sariutna suara petut sakti. Nu diabar ku Kiwira jeung ting sariutna solendang Nyi Purwanti. Tapi tetela sanajan Kikarta dirempuk ku hampir 5 urang tokoh kakoncara ka Janapria, nu memang linuhung kasaktianana, nu elmuna teh teu pati geseh jauh jeung dirina. Kikarta ngarasa diuntungkeun oge ku eta hal, naon margina wargi kinten-kintena? Lantaran mah hieun kakuatan 5 tokoh hebat ieu sama sakali teu ngagambarkeun gemblengna kakuatan sewang-sewangan. Sabab nama masing-masing jago kolot hayang mintonkeun kakuatan sorangan-sorangan. Panarajang-panarajang dihasilkeun ku para tokoh sering teu sauyunan, sering teu silih deudeu, sering ngabahayakeun babatulan sorangan. Kalan-kalan mah silih ancam jeung maranehna sorangan. Ku kituna Kikarta ku elmu andeulana nu leulah gulung maung. Inyana nepi ka puluhan jurus mampu ngayonan 5 jawara. Tapi mitra, sagoreng-gorengna oge kasaluyuan panarajang jurus-jurus nu ditarajangkeun ku si Dadali Parabuan Ratu, oge Nyi Purwanti, si Petut Sakti jeung si Brahala. Manehna teh tetela tokoh-tokoh nu matak gigis miris atau pikasieun pikeun balarea, utamana mah di Jawa Dwipa. Jurus demi jurus, ting belesur, ting belesat, siga nu taya reureuhna. Memang mitra, rada arang langka didarongengkeun, yen hiji jago sepuh golongan bodas nu hese ditaker wewesena, dirempug ku 5 urang jago silat, golongan hideung jeung golongan abu-abu. Kalawan elmu nu ijen padungdungan pageseh teu pati jauh. Cindek nama pada jalma sakti pilih tanding, nu dipika serab tur dipika gimir di sababaraha wilayah di tatar Jawa Dwipa. Pating belesata jurus pedang bogana si Dadali Palabuhan Ratu. Nu jumlahna teh jadi nikel welasan, ting sariet ting hariung tungtung pedang si Dadali. Kitu oge solendang beureum bogana Nyi Purwanti. Kulubat kelebet teu beda ti oray yang jangan nu siap pikeun ngahanca lawan ku jarum-jarum dina songona nu ngabogaan racun. Oge Petut Saktina Kiwira teu eureun-eureun pating celter nimbulkeun sora nu mata katorekan sarta ngadius ngancam kapalebah badan nu jadi lawana. Kitu deui gadana si Brahala terus-terusan muter. Dina teukeunana oge ngahantem babatuan tur tatangkalan ngabalukarkeun hiji sora nu nyeah badis angin puyuh lilinduan. Hiat! Mitra jigana kapastian nasi bersih Dharma Kusumah ngan soal waktu wungkul. Pupucukan daun raksamala ting aroya gatebak angin. Saperti nu gogodeg, teu relaeun, yen mumunggang pasir nu salila ieu. Dina kurun ratusan taun, nu kacida tentrem ayemna ujug-ujug kagunasika ku padungdung. Tigana getih, moalila deui bakal ngabaseuhan taneuh eta wengkon.
Para mitra mangga urang teunden heula pedaran dina perkawis patolakna Ki Karta nu dirempug ku 5 tokoh tangguh-tangguh di wewengkon Pasir Sagara. Wang sobi uninga heula kumaha lalampahan Jakawulung muridna Ki Karta. Kocap Jakawulung manehana terus-terusan melesat lumpat siga nu kasetanan. Kakuatan eta pamuda ngora kalawan matak helo pisan ningkat sasara aneh bin ajaib nyaeta di wewengkon nu salarang tea. Tumerapna tenaga Jakawulung jadi manglipet-lipet kuatna. Sukuna nu teu make tarumpah seolah-olah teu napak kana lemah. Nalika manehna badarat di jalan satapak, mudun kalengkob nu galawir netek ka memunggang pasir, bentasan wahangan atau walungan, nembus tatangkalan nu ting jeleg-jeg rekep di peleuweungan. Geledegan nyaeta samemeh Pasir Sagara. Manehanana kakara ngareureuhkeun lengkahna dina mangsa kareungeul ku manehna sora aworna pakarang-pakarang. Tata sora pating corowokna manusa-manusa mangpuluh-puluh lengkah hareupeun manehanana. Jakawulung lalaunan manehna seseleket di antara tatangkalan nu ting jeleg-jeg. Kalawan ati-atina keur paur katangeneun. Naha naon eta teh? Saha atuh nu tarung di tempat anu kacida hara-hareun ieu? Kitu gerendengna eta pamuda. Teu lila ku manehanana kabireungeut. Dina hiji tanah nu datar rada negla oge di palebah lengkob imah guruna. Tembong hiji pangawakan awewe nu papakeana teh sing sarua bodas. Manehanana ngabar pedangna keur patolak rongkah jeung 2 lalaki nu jarangkung badag simbar dada kalawan gada dina leungeunna sewang-sewangan. Rupana bae eta teh si buta kembar ti sagara anakan nu marana masih ngarasa panasaran kasoran bareto kunyi Sekar Ayu. Kukituna di ieu patempatan manehanana bitotama lantaran ngarasa ngunek-ngunek. Jeung jiga nama marana sama sekali teu mirosea tujuanana nu utama, maranehanana ngadeg-deg ka Pasir Sagara teh saja ngarebut pusaka Ki Karta. Sakedapan mah Jakawulung helok oge kana kahebatan Nyi Sekar nu kalawan rancingeus naker mampu ngayonan 2 buta ti sagara anakan nu masing-masing awakna jangkung badag simbar dada tur tanagana rosa kacida. Sagancangna Jakawulung oge muterkeun panenjona ngabagi panenjona ka palebah tempat nu rada luhur di eta memunggang. Manehana ngaranjug kaget kacida barang mireungeuh guruna Ki Karta alias Resi Darmakusuma. Nu satekah pola guruna teh nyang hareupan 5 urang nu ngaraponan. Nu sakedapan mah tembong yen tingkatan elmuna maranehana dina tataran nu kacida luhurna. Paling henteu ngan salapis ipis gesehna reujeng tingkatan elmu Ki Karta. Kalawan didorong ku pancadriana nu seukeut. Corelat! Jakawulung ngacerlat luncat nalika tungtung petut sakti Ki Wira ngabelesur ka palebah sirah guruna. Yeah! Bari manehana ku malayang di luhur. Hyet! Jakawulung laju narik gegamana kudihiang dina satu kangen bajuna. Ciat! Laju ditarajangkeun, didiuskeun ka palebah petut sakti, nyata pikeun mapakan tungtung petut sakti na Ki Wira. Kitu oge elmu gulung mau geus siap pikeun ngamangsa kalawana. Dina kaayaan kasadaran wajar sarta ngarti kana kaayaanana. Geus pasti Jakawulung bakal mikir 3 kali ngalawanan eta. Nyata ngalawanan petut sakti bogana Ki Wira. Eta ketak teh bisa disebut hiji ketak nu kacida nekadna mitra. Tapi oge sering oge kajadian yen ketak nu nekad nu siga dilakukeun ku Jakawulung teh mere hiji kakuatan atawa tanaga nu nikel. Saperti hiji jalma nu ujug-ujug bisa ngacorelat luncat kana luhureun pager nu kawilang luhur lamun diudag ku sato galak. Jigana eta tah
nutu merap ka Jakawulung harita. Cerelatang tas. Dina dua gerakan nu cepet kacida. Kudi hiang dina leungeun Jakawulung awor jeung logam wajah dina tungtung pecut sakti kiwira. Sarta mapas beuheung pecut eta. Tes. Mitra pecut sakti kiwira pegat. Tes. Jakawulung laju jungkel jumpalik salto di luhur. Hiat. Sarta nincak taneuh di palebah kencal nu jadi guruna. Ijen padungdung sajongjonan mah reg. Eureun. Hulung. Ki Karta neuteub muridna siga nu mangpuluh-puluh taun inyana tepat tepung jeung Jakawulung. Inyana ngaranjug barang nyireungeuh ketak muridna nu wani siga kitu. Tapi teu lila laju unggut-unggutan. Tandaning manehana ngarasa yakin yen inditna Jakawulung teh sapagodos jeung papatahna geus ngahasilkeun hiji hasil nu dipiharep ku manehanana. Kocap kudi hiang nu dicecekel pageuh ku Jakawulung. Tayalian hiji pakarang pusaka nu ngandipi banda ku tokoh hebat zaman buhun. Saperti ku Prabu Niskala Wastukancana. Ki Karta tangtu hayangeun pisan. Yen muridna nyaeta Jakawulung medar kumaha lalakonna atawa dongengna. Tapi eta hal teh kurang ngamungkinkeun. Mitra, teteh lain ukur pertempuran Resi Darmakusuma nu ngadadak ngarandeg. Ijen padungdung Nyi Sekar jeung dua buta ti sagara anakan ge ngadadak areureun. Maranehana hayang nyaho kira-kira naon nu kajadian. Maranehna oge ting ngaranjug. Barang mireungeuh datang hiji budak 12 taun nu ujug-ujug mintonkeun hiji hal nu teu asup akal maranehanana. Di lain pihak, jawara-jawara ngoraliana nu sasat ngan ukur ngalalajoan eta padungdung. Tiga Ki Mahesa Geni, kitu deui Ki Jayeng sagara guru Nadia Hulan, pada molohok mata simeuteun teu percayaeun. Utamana mah Ki Jayeng sagara. Nu inyana sagancangna apaleun saha atuh eta budak teh. Nudak dumadak ilu biung kana adu jajaten tingkat luhur ti para jawara. Ceuk manehanana teh bareto mah kapan ieu budak teh lain sasaha. Nah kumaha pangna bisa ngajanggelek jadi sakitu tangguh-tangguhna dina waktu nu teu sabaraha lilana. Ki Jayeng sagara malahan teu sempet gogodeg. Bakatku helok jiga nama mitra. Nupang kaget nama geus tangtu wae Kiwira. Matana molotot mata simeuteun teu percayaeun. Manehanana teu ngagerakeun awakna sabaraha jongjonan. Jiga nama balasku ngarasa hareugeun. Atau oge kasima nu pohara. Pecut saktina ngulahek dina leungeunna. Cenah asa teu mungkin. Kumaha pang bisa kitu kajadianana. Pecut sakti teh nu dina leungeunna mangrupa hiji pakarang andalan nu ampir tara kaelehkeun kusing saha oge di dunya pasilatan. Tapi kiwari ngan kusageprakan bae pecut sakti Kiwira buntung. Jeung deui eta teh ukur ku ketak hiji budak ololeho Jakawulung. Kitu deui si Brahala teu eleh kagetna. Kakara manehanana saumur hirupna nempo jago hebat satingkatan Kiwira. Ngalaman hiji kajadian nu matak piwirangeun. Di sejen pihak panon sidadali ti Palabuhan Ratu ge nareuteub ka palebah Jakawulung. Bari maranehanna teh dikerung-kerung bangun bingung. Laju tumanya si dadali lalakina ka Jakawulung. Anjeun teh lain anjeun nu kamari di palebah walungan Citaluy lain nu ngadupa kuring. Peret Jakawulung ngareret ka palebah si dadali Palabuhan Ratu. Bener kisila. Kuring nempoki dulur duaan.
Mentasan walungan Citanduy nuker caah ngagulidag. Nuker banjir bandang. Hebat luar biasa aranjeun. Tapi pananya kula, nah kidul duaan bek ngaraponan guru kuring. Mitra si dadali ti Palabuhan Ratu laju unggut-unggutan. Pantes cenah ceuk maranehna dina hate. Ki Karta alias Resi Dharma Kusuma teh hiji tokoh nu kacida hebatna. Pantes bae ngabogaan murid oge nu kacida hebatna. Tapi ampir meh bareng. Maranehana jadi siga suka bunga atau nguntuk muyuk nakar. Lantaran cek pamikir maranehanana masing sakumaha hebat hiji murid. Geus pasti moal bisa ngungkulan atau mapakan ilmu pangaweruh nu jadi guruna. Saupama bae mampu manehna tadi megatkeun petut sakti Ki Wira nu hebat. Pasti ngan ukur sakadar kebenaran atawa oge ngan saukur bawaredogan. Hiji keberuntungan mitra. Tetela pamikiran nu teu beda ge dipimilik ku Nyi Purwanti jeung Ki Wira. Malahan si Brahala mah dak dumadak jadi rada motekar oge pamikiranana. Kata bisa nyieun hiji kacindekan. Yen gerakan nu matak ngagetkeun ti pamuda nu lah Jakawulung ngan saukur hiji keberuntungan atawa ngan kebenaran bae. Di pihak liana Jakawulung sorangan ngarasa leungeunna nu nyenyekel ku dihiang saperti nu ngaceletet panas naker balukar hawa panas nu luar biasa. Sabab halila nama manehna asa barara leungeunna ngan untungna bae. Pakarang pusaka nu nalah ku dihiang teu murag ganatana sarta tilila oge Jakawulung geus mampu nyalurekeun hawa seger kana leungeun katuhuna. Sesana mah ngan kari siga sing siremen bae. Sri Brahala nyaka kakandaruan kalawan sora nu ngageleger. Ayeuna mah anjeun menang bantuan Nusa Padan, Nusa Pantarsi. Tangtu ijen padungdung bakal luwih alus jeung luwih rongkah euy. Hiat kitu nate bari ngajejekeun supuna kana tani nu ngabalukarkeun hiji geter siga gempa linduan. Brahala laju nyebut dius narajang ka Palabah Jakawulung kalawan gada dina leungeunna. Ya tanah bocah. Jakawulung sakedapan mah ngaranjug tapi laju sadar kana ancaman nu ngincer kana Palabah sirahna. Jakawulung gentak ngareundek cepet naker. Ya, tata supuna disapukeun ka Palabah si Brahala. Ya, si Brahala tengah hindarkeun tina eta panarajang. Tapi eta hal teh ngajadikeun Jakawulung rada oge manehna teh mangmang. Ku kituna manehna ngagentak narik seranganana. Sarta milih ngabesetkeun ku dihiangna ka Palabah hulu angen si Brahala. Hiya! Atuh mitra, ijen padungdung dur derdeui di eta wewengkon. Ayeuna mah Ki Karta alias Resi Dharma Kusuma jeung Jakawulung teh silih bantuan dina nyanghareupan 5 urang jawara nu tadi mah ngarempug Ki Karta. Ki Wira sanggeus petut saktina buntung. Manehanana sempet kendor oge sumanget tempurna. Tapi jadi kabarerang deui sumangetna.
Nu dibarung ku hiji dendam nu ngagolak tina dadana. Manehna teh ngarasa wirang kacida ku katakna Jakawulung. Ku kituna Ki Wira nu ayeuna mah ngabar keris nu warna coklat poek. Manehna laju ngadiuskeun panggempur ka palebah Jakawulung. Ya, bocah! Ku kituna Jakawulung yang hareupan dua jawara tangguh-tangguh. Nyata si Brahala jeung Ki Wira. Upama Ki Karta ngayonan panggempur si Dadali ti Palabuhan Ratu sarta Nyi Purwanti. Si Brahala tokoh kolot nu badis raksasa nu matak ti kagimireun. Saupama muridna nyaeta buta kembar ti sagara anakan boga ilmu nu luhur. Tangtu bae guru nama mibanda ilmu nu jauh leuwih luhur tibatan maranehanana. Ku kituna nyaeta Ki Wira sanajan geus teu bisa ngagunakeun petut saktina, manehanana tetep bae hiji deregan jago silat nu tingkat wawasena teh hese dikira-kirakeun sakumaha teuing luhurna. Nu hal eta teh ngabalukarkeun ngaranna dipika gimir turta dipika serab di satatar basisir Pakaleran bagian tengah ti tataran Jawa Dewipa. Lamun nya hareupan Ki Karta manehna teh rada kurang laluasa dina narajangkeun jurus-jurusna. Ki Warimah manehna bener-bener bisa musirkeun perhatianna jeung bisa oge ngaluarkeun kamampuhna jeung kaampuhan ilmu-ilmu pangawruhna ka pamuda dunlah Jakawulung. Kulantaran kitu, jurus-jurus silat nu ditarajangkeun ku Ki Wira ka Jakawulung taya lian jurus-jurus ampuh nu mibanda hawa nu matak mateni pikeun lawana. Kocap Jakawulung, sanajan geus beres manehna ngalap ilmu pangawruh ti Ki Karta sarta tingkatan ilmuna ge geus melesat jauh kalawan ajaib dina kajadian aheng di wewengkon Nusa Larang. Tapi manehna ngan hiji budak wawalasan taun bae. Jakawulung teh jigana macan bener-bener ngasakeun pangalaman dina padungdung Nusa benerna. Tumawana Ki Wari manehanana ngalawan hiji tokoh kolot atau tokoh-tokoh kolot nu tingkatan ilmuna teh kacida luhurna. Tiga si Brahala jeung Ki Wira sarta sasat dirempug kuduaan jawara kahot. Kukituna mitra, gancang pisan kabireungeunna yen posisi Jakawulung gewat laju kadesek krongkeh ku dua jawara. Manehanangan bisa luncatan kaditu kadia ngagiwarkeun panarjang-panarjang jurus tokoh basisir Pagilulan jeung tokoh basisir Pakaleran. Tapi Ki Wira memang ngarasa ngemu hiji kakaget anu pohara nu lain lumayan. Manehna kudu ngaku dina hatena yen ieu budak teh kacida pisan hebatna, kacida luar biasana. Kukituna Ki Wira terus-terusan manehna ningkatkeun ilmuna nepi ka puncak ilmuna nu jarang dipake ku manehanana. Sawatara eta di sagedengeunana, di pihak liana Ki Karta alias Resi Darmakusuma tetela inyana ge mampu ngayonan ketakna Nyi Purwanti jeung si Dadali ti Palabuhan Ratu. Ngaran maranehna teh memang kasohor pisan di dunia kajawaraan. Tapi ngaranna sorangan lain sakadar hiji omong kosong. Sumawona inyana geus ngasakeun sakabeh intisari elmuna dina kitab-kitab pusaka Kerajaan Pajajaran, kitab-kitab sakti ti leluhurna. Tapi perhatian eta kasepuhan teh jadi kabagi dua. Nalika mireungeuh muridna Jakawulung kadesek hebat ku si Brahala jeung Ki Wira. Tangtuna eta kaayaan maksa ka Ki Karta sakali-kali manehna teh ngadeuketan wates kurilingna bitotama antara Jakawulung jeung dua urang lawana.
Kalan-kalan oge Ki Karta bisa oge ngabantu anu jadi muridna ku cara ngabendung serangan si Brahala atau oge Ki Wira. Tapi si Dadali ti Palabuhan Ratu dua jawara tangguh-tangguh oge Nyi Purwanti nu teu geseh elmuna jeung manehanana jauh gancang pisan salurti. Maranehana ngahaja ngajauhkeun Ki Karta tina lingkaran pertempuran muridna. Arulang lain budak bolon resi. Nyi Purwanti nyorowok bari ngahihi. Ki Karta ngagerem sarta teu anta palah deui. Inyana ngablesat deuk ngabungkem sungutna Nyi Purwanti. Tapi inyana kapaksa narik mundur deui panarajangna. Lantaran tungtung-tungtung pedang bogana si Dadali ti Palabuhan Ratu ngablesur ngancam ti dua jurusan nu beda. Ya. Mitra Sunda kataturkeun dina hiji kasempetan. Jaka Wulung teh bener-bener kapepet dina panarajang dua jawara. Manehna kakara ngahindarkeun diri tina gada bogana si Brahala nalika keris lalayu sekar bogana Ki Wira geus mapag tina jurusan nu beda. Nu sama sakali teu bisa dijudi ku eta pamuda. Ki Karta nengetan eta hal sarta inyana kalawan nekad laju ngajuralit mapakan kerisna Ki Wira. Cerelat tang kujang pusaka Resi Darmakusuma ngahantem kerisna Ki Wira dina mangsa diperlukeun. Ku kituna Ki Karta hasil nyalametkeun muridna. Tapi pertahanan jadi muka. Pertahanan Resi Darmakusuma jadi kurang aman. Ngan sakoteap. Blesat. Tungtung salendang beureum Nyi Purwanti. Shot. Ngagaris kana palabah beheungna Ki Karta. Sang Resi ngagoro lirih. Sarta beheungna Ki Karta siga nu panas ngebela-bela. Jarum-jarum dina palabah tungtung salendang beureum Nyi Purwanti pasina oge ngabogaan racun nu matak mateni. Tapi Ki Karta geus teu mikirkeun deui kasalametan dirina pribadi. Hulung! Gancang lumpat hulung! Ki Karta nganyorowok bari satekah polah manehna ngabendung jurus-jurus nu jadi lawan-lawana. Tapi mitra, memang Jaka Wulung sama sakali teu boga paniatan pikeun ngaberengbeng lumpat ti pakalangan. Lamun bae manehna geus teu mampu deui pikeun ngayonan jurus-jurus musuh-musuhna. Kitu ceuk pamikirna. Keun bae cenah. Manehana ikhlas bibilasan. Gugur babarengan jeung nu jadi guruna Ki Karta. Ki Warimah mitra ijen padungdung jigana geus bisa dikira-kirakeun kumaha anggeusna. Tanagana Ki Karta cepet pisan surutna. Getih ngucur tina tatuna. Racun nu kacida gangasna nyebar kana sakuliah awakna. Nyaeta nyerep kekuatan di jero awakna Sang Resi Darmakusuma. Disagedengeun eta. Jaka Wulung sabaraha entragan manehna teu bisa ngahindarkeun diri tina panarajang jurus-jurus lawan-lawana. Papakean eta pamuda geus rarangsak sawarehna ku tungtung kerisna Ki Wira. Kulit kekemplongna malah kagaris manjang oge, kurang leuwih setengah jengkal. Jeung tetela. Yen tungtung kerisna Ki Wira ge ngandung racun anu pohara. Kacida memang mitra kejemna manusa ti golongan hideung teh. Tapi boh Resi Darmakusuma pon kitu deui Jaka Wulung. Arinyana teu unggut kalinduan, teu gedag kaanginan, tetep tigin tarung lir ibarat maung. Manehna teu ngenal kekecapan sarah bongkokan ka para lawan-lawana. Guru jeung murid sarua duanana pada-pada ngawatek elmu andelan luluhurna. Golong maung. Sok sanajan geus loba tatu dina badan-badana.
Duanana teu kena terus-terusan ngagaul handaruan, ngabelesurkeun jurus-jurus pamungkas, hingga dina hiji kasempetanna jeung siga nu kabeneran. Cot! Kujang pusaka Resi Darmakusuma hasil ngarangsakeun solendangna Nyi Purwanti. Malahan ngagores leungeun eta jawara awewe. Di sejen pihak gaurna handaruan jurus gulung maung kapireng kamana-mana nu diabar ku Jakawulung. Hampir bareng jeung eta tungtung ku dihiang Jakawulung ge nyodet beutungna si Brahala. Nyi Purwanti jeung si Brahala ngacerit maratan langit ngoceak mapakan mega ampir babarengan. Ngaliwatan tanaga tur katangginasan nu jigana mah mangtikel-tikel. Ki Karta ngabelesurkeun kujang pusakana. Sarta Nyi Purwanti teu kaburu manehna ngahindarkeun diri tina panarajang pamungkas Ki Karta. Eta kujang pusaka laju nancep di palabahulu angeunna Nyi Purwanti. Di pihak liana, kudi hiang bogana Jakawulung ge di luar panyangka balarea. Malah Jakawulung oge teu nyangka sasongo buuk oge ngagaris kana beuheungna si Brahala. Kukituna mitra Nyi Purwanti oge si Brahala tangtungan buta nu simbar dada. Duanana ngagedebut rubuh leungit budi ilang daya dina waktu nu ampir babarengan. Di pihak Resi Darmakusuma sabada inyana narajang ka Nyi Purwanti, pertahanan Resi Darmakusuma alias Ki Karta jadi rada muka. Kuda-kudana pajenjar, tanagana kakuras dina narajangkeun serangana tadi. Tacara pilih genti tung pedang si Dadali ti Palabuhan Ratu nembus awakna Resi Darmakusuma. Resi Darmakusuma mitra alias Ki Karta salah seorang tokoh penting pamungkas di kerajaan Sunda Pajajaran. Rubuh niban lemah. Sareatna dilanleungeun dua jawara tangguh-tangguh tiba sisir pakidulan. Si Dadali Palabuhan Ratu atau sapasang Dadali di Palabuhan Ratu. Jeung deui mitra Sunda nu mulia, Palabuhan Ratu teh sanya nama hiji daerah nu kungsi jadi andelan ti Karajaan Pajajaran. Jakawulung ngajeritna langsa, mana nyorowok handaruan, barang mireungeuh guruna panasibana siga kitu. Guru. Jakawulung ngajerit malatan rangit ngoceak maratan jagat. Nalangsa nyakseni nasib nu jadi guruna Ki Karta. Tapi manehna jadi teu titen mitra. Katulina Jakawulung teh teu mampu pikeun ngahindarkeun dirina tina jurus ampuh nu diabar tina kerisna Ki Wira nu ngabelesul tanding kilat kapal bahulu angeunna eta pamuda. Mitra Sunda nu mulia, hiji panarajang nu kacida hebatna ka pamuda nu neulah Jakawulung, nu manehna teh keur nalingakeun nu jadi guruna lantaran sasatna manehna teh geus bobor karahayuan katibanan ku panarajang sapasang Dadali ti Palabuhan Ratu
manehana teu merhatikeun sama sekali. Teu citen pisan yen Kiwira alias si Pecut Sakti teh saknyana mah keur ngadodoho bongohna Jakawulung. Nya kalawan tanaga nu diabar kacida hebatna, jurus pamungkas ditarajangkeun ka Jakawulung tanding kilat. Nu nojo ka palebah bagian awak nu matak ngabahayakeun ti Jakawulung. Sarerea nu ngalajuan eta padungdung padating raranjub. Sumaona deui nu nalaki Jayeng Sagara. Hiji toko sakti mandraguna nu mangrupa jalma kadua ti Arya Panangsang ti Jipang Panolang. Manehna dek coba-coba pikeun ngabantuan Jakawulung tapi jauh oge anggangna ti manehanana. Memang Ki Jayeng mah teu ilu biung dina eta ijen padungdung marebutkeun barang pusaka kerajaan Pajajaran. Manehna mangan hayang ngabireungeuhkeun atawa ngalajoan ketakna para jawara ti basisir kaler jeung kidul. Oge ti wewengkon liana nu deuk ngarempug ka Resi Darmakusuma alias Ki Karta di wewengkon Pasir Sagara. Kumaha nasibna Jakawulung oge nasibna Ki Karta alias Resi Darmakusuma? Dina kaayaan nu katidak samporetna, tangtuna duanana moal bisa nyalametkeun diri tina panarajang jeung kepungan para jawara tangguh-tangguh nu kasaktian maranehna teh hese dikira-kirakeun sakumaha luhurna jeung sakumaha hebatna mitra. Cag mitra Sunda mulia, dugi ka dieu heula serial Jakawulung. Hapunten rada telat kemargi karesan tim kuring gaduh sababaraha padamelan jadi rada telat ngalajengkeun. Mugi istawakupna ti para mitra sadaya. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosanana sareng pangduana kasim kuring saparaganca di dongeng Sunda. Insyaallah enjing atawa pageto mangcobi teraskeun deui serial dongeng silat Sunda Jakawulung karya Bapak Hermawan Aksan. Teka di hatur nuhun ka Pak Hermawan Aksan anu nyerat ieu dongeng Sunda nu melegenda. Satria Pajajaran atawa Satria Teurah Pajajaran nu sakti mandraguna. Sumangga mitra Sunda mulia. Mitra Pasundan, cag heula rupina sakitu heula mitra. Insyaallah sanes waktos wangto bitrasieun deui. Serial Silat Sunda karya Bapak Hermawan Aksan, kawayan naskah Sunda ku Kang Soni Maulana sareng Kang Asep. Hapunten kana samudaya kalepatan sinareng kehilapanana. Mudah-mudahan kagungan manfaat anu ageng. Sumangga mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.